Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Muhammad Yasir Ramadan. Saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya, Wulan Suciani, dengan engkau dengan mas kawin logam mulia 14 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Wulan Suciani binti Rohandi dengan mas kawin tersebut tunai. Depan apa? Terima menikah. Terima apa menikahkan? Alhamdulillahirabbil alamin. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Mohon sebelumnya banyak juga membawa sedikit, tapi nanti disampainya setelah selesai, di mana sanggar ini merupakan adat Sunda yang sudah kalian berdua kalau mempunyai rezeki harus selalu berbagi. Jalan kayu lebat jalan Mas
Langsung. Apa siap para pemulung? Bangga dikawitan Bu. Ibu mah, ibu bapakna sakantena di etangnya. Oke, terakhir pengantin mah ya. 1, 2, 3. Yang mendapatkannya itu barokah ya. Siap. Baik para pemulung, ditunggu. Siap. 1. Oke, yang tetap lupa ya. Inilah yang capek teh nunggu lumna. Dia kali bisa siap. Ya. 1, 2, 3. Iya. Ada door prize-na sok ya. Ada door prize-na. Iya, ada door prize ya. Selamat tajam dari kedua pengantin sebagai tanda juga meraih cita-cita impian bagi kedua mempelai. Oke, siap. Biar tidak terlalu lama karena panas juga ya. Saya sudah semua Instagramnya. Satu, dua di atas. Siap, tiga, oke, baik itu dengan sama-sama menghadiri acara sesi pertama di acara
mendapatkan persembahan penghormatan kedua mempelai Ananda Wulan Suciani dan juga Muhammad Yasin Ramadan yang akan dipersembahkan dan dimeriahkan langsung upacara adat dari Prameswari Entertainment. Assalamualaikum anu barieu Bapak nu anyar datang panganten anu ginding turgana dina Wirika Budaya Sunda Gening Seni Bapak Panganten Prameswari Makalang. Oi hai rumaos wa leleda sakedap antosan la wa mudut kasalida sejak markeun mewara kasabunga balarya sampun sakada pucu alah ieu wate tersorangan ieu teh ka dieu teh warek papag anu pangantenan ieu meuni beureum euceuy kitu ieu tinggalinya wate dibarengan ku si ambu ngan kamana jelemana ai ambu ala ambu astagfirullah ieu geuningan meunang seuneut Simba. Astagfirullahaladzim. Alah kumaci kumaha. Dibuyungan wae itu karunya panganten panaseut ieu engke urang maju deui ieu urang turmikeun heula nya ieu wah ngembarkeun sumping andra adeun karapi terdelting ngaramekeun bramiang ngerapapakeun payung ngerabukakeun payung ngerabukakeun payung ngerabukakeun
sweet heula ya sok amun di tukang hela kurang salah heula siap hela heup hiji heup dua heup tilu halalala astagfirullahaladzim mereka mana nah gini sini mana kan ya astagfirullahaladzim ya beli ayam sok ini siap ini dua tilu alalalala astagfirullahaladzim udah dulu kita ya
tari persembian Rampak Kedang dari Prameswari. Selamat menyaksikan. Siap. Ulang ala lamun, ayo siap. Ya dimana cina ya teh dimana? Astagfirullah. Aduh, selfie lah. Atos 1 2 selfie lah 1 2.
atas Mang Deden, atas Mang Deden, atas siap Mang Deden. Iya, demikianlah persembahan hari Ramadan. Aku ulang Sarita dia aku ibu hajat ibu hajat assalamualaikum ibu ala ibu besan pasadayana oge permios ayu permios ala hayu rasian sok ayu hayu geus beurang ya sok hiji sagorek nyakot ya hiji si abah diakot hiji 2 kilo astagfirullahaladzim ya aduh astagfirullah